Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahnya orang tiasa tepang deui dina mata pelajaran bahasa Sunda kanggo kelas 11. Tah ayeuna materi pamungkas ieu mah dina pangajaran hiji nyaeta pangajaran biantara. Ngeunaan mamanis basa dina biantara. Pada pertemuan sebelumnya ya teman-teman semuanya, Bapak sudah menyinggung mengenai mamanis basa, yaitu ungkapan seperti babasan, kemudian paribasa, teras teh aya oge kecap-kecap anu merwakanti atau dina bahasa Indonesia mah ketika kalian menyusun pidato dengan menggunakan bahasa Indonesia bisa menggunakan kata-kata mutiara lah ya dimaksud dengan memanis basa itu. Kade mamanis basa teh sanes hartosna bahasa anu amis, tapi ungkapan-ungkapan seperti babasan, paribasa dan lain sebagainya. Oke. Untuk itu silahkan diperhatikan ya teman-teman semuanya. Nah, ini ketika kalian ingat pengajaran biantara, kalian juga harus ingat Quran surat Al-Baqarah ayat 155 yang setiap pengajaran Bapak sampaikan bahwa dalam biantara ini ada amanat, ada manfaat yang bisa kita ambil, kita dapatkan ya, baik sebagai audiens, kemudian juga baik sebagai orang yang melakukan biantara, pasti ada saja amanatnya. Harus kedah ayahnya manfaatna margi pidau Allah dina Quran surat Al-Baqarah oge sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah oge ngadawuh sok dugikeun kasayan atanapi kabar anu hadenya anu ngabungahkeun pikeun jalmi-jalmi anu sabar. Nah, itu ya harus selalu diingat. Baik. Nah, silahkan diperhatikan pada tabel yang pertama yang di atas ada kalimat yang Bapak beri warna hijau. Tah eta contoh mamanis basa. Jika kalian masih ingat ya pada pertemuan pertama ada contoh video biantara dari teman kalian. Nah, itu mamanis basa yang terdapat dalam contoh biantara tersebut ieu tah anu dituliskeun ku Bapak anu warnana hejo. Bilih aya anu kabedug galbu kabedag manah, kabentur tuur kabentar taar, kababuk punduk kapengket kelek, kaciwit kulit katajong tonggong jeung bobokong, hapunten anu kasuhun. Sesuai kaidah kebahasaan atau struktur dina biantaranya, mamanis basa teh ayana umum nama dina bagian panutup. Nah, ini kalimat ini atau ungkapan ini ada pada bagian penutup contoh biantara yang sudah kalian lihat atau sudah kita saksikan bersama pada pertemuan pertama. Tah di bawahnya di handapna aya penjelasanana. Maksud nama bisi aya kekecapan anu henteu merenah larapna menta panghampura ka audiens. Nah, ini ya tujuan dari penggunaan mamanis basa tersebut adalah untuk meminta maaf kepada audiens. Dikhawatirkan ada perkataan atau ucapan atau mungkin gerakan tubuh kita yang menyinggung dan juga menyakiti perasaan audiens. Nah, baik teman-teman, didinya aya tambihan deui penjelasanana salian ti babasan anu sok dipake mamanis basa dina biantara teh nyaeta kakecapan anu mulwakanti, paribasa jeung sisindiran.
Tah, eta kan anu di warnaan hejo mah contoh. Ayeuna Bapa gaduh contoh anu sanesna. Tak ieu aya 10 contohnya tiasa ditingali 10 contoh mamanis basa dina biantara tanapi anu sok dipake dina biantara. Bisa dilihat ya teman-teman semuanya. Tah, kekecapan ieu teh remen dipake tanapi digunakeunnya nalika biantara. Kalian jika nanti Bapak tugaskan menyusun sebuah teks biantara dalam bahasa Sunda, jadi bisa menggunakan mamanis bahasa ini ya. Hidup bisa pakai mamanis bahasa ieu. Tadi dalam penjelasan bahwa ada kata atanapi kecap anu murwakanti. Silahkan kita saksikan atau silahkan diperhatikan kata pertama paling atas di tabel sebelah kanan ya. Di situ ada kata sasieun sabeunyereun. Nah, yang dimaksud dengan kecap anu murwakanti atau kata murwakanti teh suara vokal sama yang terdapat pada ujung kata. Kita lihat di situ ada mamanis basa dengan kata sasieun. Vokalnya kan vokal di akhir katanya vokal e ya. Sama dengan vokal e pada kata selanjutnya yaitu pada kata sabeunyereun. Tah ieu anu disebat murwakanti teh. Jadi ada vokal yang sama di ujung kata atau ujung kalimat ya, ujung mamanis basa tanapi ujung babasana tanapi ujung paribasa. Aya kata sasieun sabeunyereun, vokal e sama dengan vokal e pada kata seterusnya. Ataupun kita lihat pada tabel sebelah kiri nomor ketiga. Aya mamanis basa anu unina teh paamprok jonghok patepang rarai. Itu ya, ada huruf vokal O kemudian huruf vokal A. Huruf vokal O sama dengan kata pertama paamprok kemudian kata kedua jonghok. Huruf vokal A yang sama, kata pertama patepang, kemudian kata kedua rarai. Ada yang sama ya vokalnya seperti itu. Adapun untuk artinya sebetulnya secara garis besar atau secara umum memiliki arti yang sama ya. Kita memohon maaf kepada audiens, dikhawatirkan ada perasaan atau ungkapan yang kita sampaikan menyinggung perasaan audiens ataupun ya sebagai pengantarnya mamanis basa ieu teh panganteur meh bahasa anu dipake urang nalika biantaran teu hambar. Tah bisi bingungnya di dieu Bapak aya contoh kalimatna. Ceuk hidup teh Pak abi tos terang ayeuna mah mamanis basa teh naon wae. Tapi bingung kumaha ngalarapkeunana dina kalimah. Bagaimana menyimpan mamanis basa ini dalam sebuah kalimat atau satu kalimat dalam teks biantara ataupun teks pidato. Di sini Bapak ada contohnya, bisa jadi referensi untuk kalian. Contoh kalimat mamanis basa ya opatnya. Kita bahas satu persatu. Untuk kalimat pertama ada mamanis basa jauh di jugjug anggang di teang. Kalimatnya nu mawi sim kuring dongkap ka dieu teh jauh di jugjug anggang di teang. Kumargi bade aya anu didugikeun ka bapa miwah ibu kasadayana.
Nah, jika tidak menggunakan mamanis basa jauh di jugjug anggang di teang, penyampaian kalimatnya terasa hambar ya, terasa biasa saja. Eueuh rasa basa, teu aya rasa basa nu bisa dirasakeun ku audien. Nah, penggunaan jauh di jugjug anggang di teang mamanis basa ini sebagai ya tadi selain pengantarnya mamanis gitunya aya rasaan gitu, amis gitu. Henteu hambar bahasa anu ditepikeun ku nu biantara teh. Maksudnya mah mamanis basa jauh di jugjug anggang di teang teh nyaeta nya urang teh jauh-jauh teh aya nu rek ditepikeun, aya maksud gitu ngalakukeun biantara teh. Kita lihat contoh yang kedua, mugia bae anu didugikeun ku simkuring nembe teh sasieun sabeunyeun. Atuh mamanis basa sasieun sabeunyeun teh lamun dibahasa deungeunkeun mah bahasa ayeunakeun mah maksudna minimalna atau sederhanana saalit-alitna mah aya mangpaat kanggo kamajengan basa Sunda. Minimalna nya maksud dari kata sasieun sabeunyeun. Kemudian contoh yang ketiga, simkuring mah bibir sambung lemek suku sambung lengkah bade ngadugikeun pamaksadaan pun lanceuk teh. Jadi maksud dari mamanis basa bibir sambung lemek suku sambung lengkah teh nya urang teh mamawa amanat ti hiji jalma nu kudu ditepikeun ka audiens. Jadi ada amanat yang ingin disampaikan merupakan titipan dari seseorang yang harus disampaikan kepada audiens. Kemudian contoh yang terakhir, hapunten bilih aya cariosan simkuring anu pondok nyogok panjang nyugak anu henteu raos katampina ku bapa miwah ibu sadayana. Jadi maksudnya mamanis basa pondok nyogok panjang nyugak teh nya sebagai pengantar agar kita meminta maaf itu tidak langsung ya. Dikhawatirkan ada yang menyakiti perasaan audien atau ya menyinggung perasaan audien, digunakanlah mamanis basa pondok nyogok panjang nyugak. Tah ieu sababaraha contoh kalimat tina mamanis basa anu tadi aya 4. Mamanis basana aya 10, contoh kalimatna aya 4. Tiasa janten referensi lamun hidup engke nyusun atanapi ngalakukeun biantara. Tah eta panginten ngeunaan pengajaran biantara anu terakhir perkawis mamanis basa. Alhamdulillah pengajaran biantara 1, 2, dugi ka 3 tos rengse. Hatur nuhun kana perhatosanana, mudah-mudahan naon-naon anu ditepikeun ku Bapa dina pangajaran biantara ieu tiasa dipikahartos ku sadayana. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Bapak apresiasi setinggi-tingginya perhatian dan juga kalian ketika menyimak materi yang Bapak sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.